Besok kayak nyelangkeng nyanyi aing teh di dieu teh. Wios nyanyi? Wios? Moal ambek moal? Dangukeun. Dangukeun. Itu biasa wis teh tong nyentak sih. Aduh. Bagaimanakah aku kan batah jeram agak-agak di sini saja aku rasa gelisah. Jangankan menjamuku dengan kopi kesukaanku, secangkir cai susu pun tak tersedia. Haram. Alhamdulillah. Ucapan kunaon. Kang kunaon. Baik, tiris ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Cik mi daperenan jaminan di baginda Rasul mami urang teh ieu teh diibaratkeun sapertos ayeuna salat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ngan bisa moal kuat moal lamun urang ngalakonan salat 1000 rakaat. Kuat mah. Moal. Entong ge anu ayeuna istilahna 1000 rakaat engke tah bakal datang bulan puasa di dinya aya tarawih nu 23 rek 11 bodoh teuing. Cik kira-kira orang dieu milih imam nu gancang apa nu laun? Gancang laun? Ari ece resep digancangkeun atau dilaunkeun? Salatna setek itu aya itu ampura lain cito ieu lain cito Amerika kok ngomongin lain. Ya Allah ya Rabbana ya di mana-mana lamun datang salat tarawih pasti milih imamna teh nu gancang. Komo pamudana maning sok kuat aya istilah naongan heula janela imam. Sok ditaongan. Saha imamna yo ayeuna yo? Imam Raza Ustad Udin. Ustad Lim. Ustad Udin aya di dia. Oh, aya. Iya mah sholatnya kayak gancang dah. Gancang. Pokok nama ieu L300 nuker mawa sayuran jeung lauk teh ningkang. Nyaho teh. Pokok nama dimimiti bismillah kumaha carana we nu penting mah tepi ka markas amin. Kuat aya istilah kieu teh eta Ustaz Udin. Bariskeun sing rapi. Nyeklan. Muntang bisa mah. Tarik sis. Pedues eta. Beres tarawih aki-aki digotong ya limangan. Nu hiji asup ka rumah sakit, nu kaduana asup ka puskesmas, ieu nu katilu karunya nyelap nya ieu kana bedug. Nu kaopat asup kana koko. Allahu akbar budagari. Ditaong deui imam teh saha? Ustaz Dadan. Aya. Atuh
salah di wae itu ganti atuh ngaranna eueuh da namun aya bisi pe omongan tong di janela imam sahayeuna Ustad Qadir aya wa ini nyemelak tuh sagedeung aing ripuh dengan ngaranna wah dak laun nih wah ini mah ripuh Takbiratul ihram nak lillah Allah pas malaikat tukang dehur kamana makmum hampura mi hampura abah hampura umi bewah barudak sadayana dina salat nu diukur lain gancangna dina salat nu diukur lain launa tapi dina salat tapi ayeuna tergantung kana ilmuna leres teu bener teu nu penting ayeuna bacaana haje marojul hurufna kabaca tajwidna kabaca ilmu salatna bisa maka sing yakin kami eta ausatuha yang sedang-sedang saja laun teu balap teu leres teu mi dah dicontohkeun sok umi rek init ka pasar ka Jatinangor jauh teh henteu nya jauh tuh kumaha umi rek init ka pasar cek budakna teh mi naik motor mi gancang ka pasar naik diurungkeun eking anjir paeh ieu mesin pinah kana mio taek kan zet karasa teh urung itu mi naik gancang seak belokan jalan raya asup balapnya percuma tungtungna akhirna aya na kolong toronton percuma di kang laun cek budak nu teh mi arek ka mana ka pasar paling diantar pernah dipake didorong sok kira-kira pikir ku akang tepi moal tahna salat kang lain diukur dina gancang jeung launa tapi ausatuha yang sedang-sedang matakna me kade lamun ayeuna urang boga budak wayahna sing daek diajarkeun kana ilmuna salat amin kamana ayeuna diantarkeun ilmuna salat antarkeun ka ulama antarkeun ka majelis taklim antarkeun ka pondok pasantren ni ameh naon da doa nu dibutuhkeun ku urang lain doa anu boga lulusan kuliah bener teh arek gelar S1 arek gelarna S2 arek gelarna S3 arek S nonong sugan S nonong S nonong S nonong moal bisa nyalametkeun mi keukeun nu bakal nyalametkeun mah ieu budak anu dididik ilmu agama nalika euceuk maot teh ning teu ngeunaheun cek budak teh Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro amin gitu amin harulang wae antarkeun tumi ka pasantren asupkeun ka majelis taklim matakna mi hayang mung boga budak nu soleh hayang mung hayang hiji mi tarbiyatul aulad qabla milad didik ieu budak na jero beuteung indungna keneh
waukeun ka Allah, waukeun ka Rasulullah, lain diwaukeun jeung TikTok. Asup ka dia TikTok. Eta parah. Ai budak ngorapan alus hareupeun HP-nya. Joget-joget alus budak ngora mah. Ieu nih. Allahu Akbar punakan ngaruksak. Didik mina jero beuteungna kene. Nu nomor kaduana mi tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik ieu budak nalika pas kaluar. Nu kahiji ngaranan sing alus, nu kadua ajarkeun saha Gusti Allah teh, nu katilu waukeun saha nabina. Karak we kadituna wal aqlun mamluun fil ilmi, sianta akalna barudak ku ilmu agama siap. Lain ulah milain sakolahkeun ka SMA ka fakultas cubae daeta mah keur aya di alam dunyana, tapi sing inget nalika umi maot apakah dulur umi arek ngaduakeun, apakah tatangga umi arek ngaduakeun aya bosenang bener teu leres teu. Tapi budak ayeuna nu saroleh bakal nganterkeun umi ayeuna kana jero gerbang surgana Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin geus boga elmuna mace mi bapak bewa barudak sadayana boga elmuna, maka niatan hiji urang hadir di dieu, urang niat di dieu teh ridho Allah hayang menang ridona Gusti. Tinggal buka dina kitab taklim karangan Syekh Ajar Nuji pasal kedua. Didinya niat ngaji teh ayat 3. Nu kahiji ridho Allah hayang menang ridona Gusti. Da sing yakin lamun ditanya orang dia hayang ka surga hayang. Hayang surga hayang. Tapi pikir seteh kumaneh surga nu mana nu arek dibikeun ka maneh. Bener teu? Laras teu? Pancet Abu Nawas oge meureun ilas Firdaus. Oh teruskan sah. Benar teu? Ya Allah ya Rabbana matakna yang boga tiket surga hayang boga ayeuna cekelan surga teh copot ku dua perkara. Sakumaha anu geus dicarioskeun ku baginda Rasul kun fid dunya ka'annama gharibun aw sabilin. Kunci surga teh aya dua. Nalika urang hirup di alam dunia teh disapertikeun urang ayeuna keur liar jauh. Urang teh ieu tarek balik neangan pambekelan bener teh? Leres teh? Nu nomor kadua nami urang teh diibarat ieu teh keur mentas. Di mana mentas bakal aya garis finish, di mana geus menang kana garis finish berarti urang teh geus menang tiket surgana Allah. Amin. Ban di mata liar nih nu ka Arab nyaho nu ka Arab. Jadi TKW mi si umi ngaulang wae. Mi nyaho jadi TKW ka Arab. Anu jadi TKW nate urang contohkeun ngaranna teh si Mimin. Aya? Si Mumun? Aya. Bapak Mimin dan Mumun teh manusia berpasangan tidak boleh dipisahkan. Baminya merasa gedeng. Ya si Mimin jeung si Mumun ini ke Arab kan. Boga kontrak tekenan 2 tahun diibaratkeun urang hirup engkewe nalika bea kontrakna teh dicabut ku malaikat maut. Bener teh? Bener teh? Tah ieu si Mimin boga kontrak 2 tahun. Boga gajian sabulan tabungkeun. Boga gajian sabulan asupkeun kana cengcerengan. Pas balik teh ngeunah kalam dunia kalam Indonesia teh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah maka jaminanna teh surga. Aya deui ayeuna kos samodelkeun si Mumun. Cicing sia Mumun minjem berak wae ngaranna.
Ari si Mumun mah boga kontrak 2 tahun ngan nalika diberi gaji hiji poya-poya hirup. Diberi deui gaji dijajankeun ieu ku si Mumun. Nu mana ya si Mumun ya? Nu mana? Oh. Cicing siapa? Ngaganggu wae siapa? Pas nalika ayeuna balik di alam dunia, balik ayeuna ka Indonesia teh cek Gusti Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Nalika ayeuna ieu si Mumun balik di alam dunia, balik ayeuna di Arab ka Indonesia, ieu si Mumun hanya ka cek si Mumun Gusti balikan deui abdi ka alam dunia. Weh, balikan deui abdi ka Arab arek naon mun? Hiji wasadaqo kaula arek ngaluarkeun sodak. Mi hayang loba duit. Hayang loba duit. Dibere kuncina ieu ku si Puso. Lamun umi jeung abah hayang boga duit, cek ayeuna se ajar nuji dina taklim sakumaha cariosan di baginda Rasul istangzilu rizqan fis sodaqo sing daek ngaluarkeun sodak. Pan lain di urang mah dipenta teh sok hare-hare. Bener teh? Beda da kiceupna kitu. Katingali. Kadalupan di urang maning ditongan heula di jauh teh. Anyir. Aya panitia muharraman. Waduh cilaka ieu. Nya teuing di salaki can balik keur gawe. Duit aya ieu. Nganjang si Udin. Barambang asup ka imah. Din bejakeun lamun aya panitia ka dieu, bejakeun mamahna can balik. Kopina geus aya, susuna aya teh. Nuhun ka sepuhan. Jeung sapunga. Ngan hanya ka kuehna can aya. Kayak dibungkus. Aing laka di subahan jukut emang aing kebo Bungkus. tapi nuhun Kang geus geus kan geus Kang bisi ngurangan kena. Ya Allah ya Rabbana balik deui ceuk. Wah rusak tukang sun aman yang si Puso. Waalaikum. Sudin keluar. Waalaikumsalam. Iya ya aman. Naon mang lain. Kasih mamah bejakeun. Bisi arek udunan jang ayeuna muharraman di RT. Oh di RT hiji. Ada bieu ge mang cek mamah can balik. Balik ya Allah ya Rabbana mi hampura mi urang teu bisa sedekah ku duit basi kene boga tanaga pake tanaga urang jang sukseskeun di acara yeuh alhamdulillah teu boga tanaga boga pikiran urang boga otak urang pake otak urang jang ayeuna ieu mikiran kumaha yang sukses hayang meriah teh. Lainna cicing ngegel curu benar tami laras tami laras ta ya Allah ya Rabbana wa ya nami lamun urang hayang seueur artos seueur rezeki sing daek sodak. Nu kadua nami di samping sodako ayeuna hayang ayeuna balik deui ka alam dunia balik deui ka Arab Saudi teh hayang ngagawean amal soleh amin. Mudah-mudahan ya urang riungan sadayana di dieu sing dijantenkeun amal soleh jang jaga engke di hareupeun Allah Subhanahu wa taala amin.
nu nomor kadua mi wayahna urang niatkeun hadir dina tempat pengajian teh wadarul akhiru jang menang pikabunga engke di akhir sebab urang wa seneng hirup di alam dunia leres teh mi umur Kanjeng Rasul saja 63 tahun tak urang menjadi umatna mualawi di sakitu aya nu leuwih maka diberi ku Allah ayeuna pirang-pirang umur hakikat diberi kepanjangan umur tapi ieu jelema kunaon dipanjangkeun umur hiji getol ngaji dua getol ibadah tilu getol talabul ilmi maka sing yakin bakal dipanjangkeun umurna tah urang mah moal bisa asup ka dinya mi keke urang mah jalma biasa nu bolokot ku dosa sing yakin mi matakna abah hirup di alam dunia hirup di dunia tong ayeuna kajongjonan bener teh Kang Jongjon mamake madein Jepang no motor ban Suzuki Yamaha Honda bener teh na mobilna Toyota Suzuki jeung ayeuna Honda dipakena bener teh can kajongjonan ku HP leres teh wayahna omekeun sing inget kana kendaraan madein DKM pasaran nyaot ke pasaran tak sing inget kadinya mi jeung ieu pasaran teh pangarsa kendaraan terseram di dunia naon sababna nu nomor kahiji nu hirup mengenai sok si akang gotong isukan dana pasaran hayang rujak pasaran nu nomor kadua kunaon cina eta pasaran make serem bukti nu nomor kadua na sabab anu geus naik eta pasaran tara kacaritakeun balik deui ka imahna tara gagal ya Allah ya Rabbana kademi urang kikiran teh jang menang pikabunga di akhir nu nomor katilu nami niat dina pangajian niat dina nuntut ilmu teh mi ayeuna jang nyinglarkeun kabodohan da geuning jadi jelema bodoh mah ripuh teh wow ripuh kadang maning jelema bodoh masuk tong toloyo nya kan ya Allah ya Rabbana tekauk ka mana pasti we disebutna teh jelema bodoh leres teh benar teh samodel ayeuna di kampung Simpuring aya hiji jalma bodoh ngan manehna teh hayang asup ka masjid arek salat ka pamajikanna teh neng naon kang neng naon akang hayang salat atuh rek salat mah salat rek ditu ini ka masjid panawan mah sok itu ngomongna teuing ngawange di dieu mah ada mau beda jauh gitu tukang ini teh salat ka ditu pan akang teh neng teu bisa ilmuna kumaha gampang akang yang bisa salat tuturkeun jelema nu aya di masjid gampang kitu nya neng ini ka masjid adan beres qomat beres imam kahareup kana pangimaran cek imam Allahu Akbar panjalma bodoh ge naon ngiluan da ingat kana papatah pamajikan Allahu Akbar arek ruku mi datang budak ngora duaan di tukang anjir aya murid baru asup ka masjid Cina istiqomah gawean heula ku aing sakumaha kakuatan di mana
di gawean cek ke budak ngora da wajar jelema bodoh atuh. Nu mimiti pas ruku ye jelema bodoh disintrek celina ye ke pemuda syak. Cepet. Wah teu karasaeun cenah teu. Wah ieu mareungit. Ngan ingat kana pepatah pamajikan cek pamajikan turutan jelema nu aya di masjid. Celi imam. Celi imam cek. Set. Siap. Bangor. Celi imam. Aduh, cek imam teh. Aduh. Sawane di reungit madang di maliwa. Itidal ieu imam jelema bodoh itidal sujud. Cek budak ngora tadi mah teu karasaeun imana hadir. Coba nu ieu. Bobogan anak. Boboga anak-anak. Nah. Ceprek. Aduh. Kakarak mah Gusti. Ya abdi teh ya Gusti kakarak asup ka masjid teh Gusti. Atuh pantesan Gusti loba jalma nu mungan ka masjid Gusti. Tadi kana ceuri ayeuna kana bobogaan Gusti. Abdi mah Gusti hayang menang taufik hidayah ti Gusti da inget kata papa kana papatah pamajikan cek pamajikan turutan jelema nu aya di masjid. Baru teh bobogaan imam. Ngagenok cek. Sagede kaleci. Keur sujud. Batuk teh meakeun aja. Set. Datang di dinya kang godaan setan. Cek setan Allah diwaswisu pisudu ringas. Imam, maneh teh di dieu teh ngimaman teh geus 40 tahun. Piraku rek dihancurkeun ku jelema bodoh ieu pan aing ke keur mikiran kumaha carana. Gampang seteh imam jejak we sirah. Dijejak baru kana teh ceui mah. Beletuk. Eueuh awan eueuh. Aduh, cek jelema bodoh teh Gusti kasiksa aing tadi ceuri terus bobogan ayeuna kana sirah. Da inget kana papatah pamajikan, cek pamajikan ge turutan jelema nu aya di masjid atuh cek. Salat di jero masjid eta teh lain khusyuk, lain ayeuna tumanina tapi lakah konser di jero masjid. Ku gagara hiji jelema bod. Ku gagara hiji jelema bodoh cek Allah dinguningakeun cek Allah wa man a'rada dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Jelema bodoh sing yakin ayeuna ibadah tanpa ilmuna sing yakin bakal disulit. Tanina sulit ngojekna ge ibadahna ge jablaina ge. Allahu Akbar Rabbuna Karim. Matakna cek yuk urang sasarengan ayeuna urang geus nyaon niatna karena ayeuna urang menang hayang menang ridho Allah, hayang menang pikabunga di akhirat, hayang menang ayeuna nyinglarkeun kabodohan. Matakna citakeun dina ayeuna peringatan ieu hari besar Islam ku Muharram cek yuk anu can ngaji sing daek ngaji siap. Anu can salat sing daek salat siap. Sing daek ramekeun masjid dina salat teu. Tentuna mah salat subuh. Cik di dieu lamun aya salat subuh. Cik cek mi oi kitu. Cik di dieu anu sok naon mimiti subuh teh tahrim.
cik di dia budak ngora aki-aki sarua kos diaing atunya di ditu sakali dia bisa salah denge dia mah di dia nu sok tahrim aki-aki apa budak ngora aki-aki ya Allah ya Rabbana terjauh beda sadi dia nu sok tahrim sangarana kan Pak Udin cek ngeutrek sadi dia nu sok tahrim di dia sadu sok tahrim hah mana ayo nu ngajawab hiji oge nyampun orang dieu mah ya ya nu sok tahrim ya doakeun sing panjang yuswana amin sing diberkahkeun mi rezekina amin ngan sia budak ngora kamarana ieu murawe nya main mani nu alus majang ya tahrim teh kumane ku budak ngora mah tanah gede kene bener teh suarana ge gede kene bener teh cek pan beda jeung aki-aki ari aki-aki mah sok aya pohoan ngagoan teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga gara-gara ruga kusabab ieu waktos wadak jam leungit tak jamna leungit mah atawa sok dia ngagerwana teh aki-aki mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga gara-gara ruga ari tos boga mah heug bae sare deui oge besok pohoan tapi daripada Allah mah geus we lah pangarsa we di dinya bener teu mi laras teu ngan wade mah budak ngora terdepan naon sababna subhanul yaum rijalun kuat pemuda hari ini sing yakin bakal jadi pemimpin di masa nu arep datang amin amin lamun cek pangarsa mah santri ayeuna sing yakin bakal jadi kiai kena budak ngora maju ka hareup sameme si abah geus nyekel teh si abah geus kieu teh bah awas ku ujang ayeuna mah tahrim geroan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hudang goblok atuh dibero deui ku si abah teh ieu keun deui sia mikna teu ceuk sama ngageroanana lain kitu jang lain tapi kudu make seni sing indah geroan heula atuh teh ieu ngageroanana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mending ngawur nu ka masjid balikan deui atuh kieu jang hayang loba nu ka masjid mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa sakitu ce sakitu sing yakin sing ngabrol kabeh ka masjid saha nu maot nu maot eueuh jeung abah meh tina salat di masjid aduh katipu cenah ieu subuh ayeuna mah ya aduh ieu kumaha salat itu maksakeun kabeh kan karunya si RT ngumumkeun isu cek si RT teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi pada anu tadi subuh katipu teh harudang deui cek ayeuna nu katipu teh tah sadin edan di masjid tadi subuh rek nipu ayeuna rek nipu ya Allah ya Rabbana yukang ku peringatan ayeuna Muharraman sing kade yuk ramekeun tu masjid ramekeun majlis taklim sing nyaa naon sababna lamun lain ku urang ieu perjuangan rek ku saha deui laras teu
Wah, sedangkan ayeuna sepuh-sepuh urang teh teh tos ka maju karolot kan. Lamun lain ku budak-budak urang rek usaha di matakna wayahna, matakna simpuring tadi ayeuna ngadangu di salah saeji panitia. Oh, Kang kamari mah tos samenan cenah. Ayeuna acara haplah korina ge internasional, mubalik lagi mubalik buanak. Usul berenang ya. Kang halus sekurang teh. Terus kumaha deui? Eta Kang berkat gara rede teh. Ngomongkeun berkat. Euy, ceuk, kuncina berkat teh jang nyalametkeun di imah. Ceuca yang nyaho sekedar info we ieu mah. Nyaho teh ceuk. Pan sok ditanya ku pamajikan. Neng awi. Oh, ini aya tos ngaos nya. Malin geus ngaji meureun geus ulin. Naon ieu make nyebutkeun geus ulin? Berkatna eueuh. Berkatna eueuh. Panitiana pohoweun. Geus ulin. Matangna kami jadi peringatan di harita. Daripada aing para sia jeung pamajikan di imam dengan di dieu para sia jeung panitia demi berkat aing. Sok nyalametkeun dia ta berkat teh nalika di jalan ceuk. Nalika di jalan sok nyalametkeun pan sok ditilang ku polisi. Cek polisi teh prit. Nya Pak. Coba lihat SIM. Bikon paling coba lihat KTP ieu SIM STNK. Ya cek teh Pak. Oh, geuning ieu mah Pak Ustad. Bapak nyaho di mana? Teh cenah kopea jeung sorbanan apa kene. Oh, cek teh Pak. Terus ngos di mana? Oh, di Kampung Bojong Pak di Cilayung. Wah, gak percaya. Teh ngali we pakana bagasi buka ku Bapak. Pas dibuka teh Kang aya hayam we kieu teh. Hirup digigir nate ning aya hayam ngabang heula itu kita. Wah, hayam naon ngaranna teh? Eta da ingatannya. Ya Allah. Oh, digigir nate coba aya jauh. Can beasa karung. Kaca kasepuhan Ustaz sakalian we rampok sakalian jeung imah-imahna. Ya Allah, ya Rabbana. Kade ceuk kabingahan urang ceuk hadir di dieu. Moal rugi ceuk naon sababna? Allah ngirim hiji malaikat. Saha malaikat teh ngaranna teh malaikat sayahin. Naon tugasna ieu malaikat sayahin? Tugasna malaikat sayahin teh nyabutan nyawa. Atuh pae teh sia kabeh. Nyabutan dosa. Ceuk ieu ayeuna Gusti Allah malaikat sayahin ka dieu sagedeung malaikat. Aya naon Gusti? Tuh di kampung. Bojong. Hah? Jojong. Oh, Kampung Bojong. Kerdiayakeun tolak ilmu, kerdiayakeun ayeuna muharoman turun anjeun kadinya. Arek naon Gusti? Cokotan dosana orang kampung dinya amin. Maka ya malaikat sayahin turun ka dieu kan. Ditarik deui ieu dosa ayeuna ka hareupeun Gusti Allah cek malaikat sayahin. Gusti, tugas abdi geus beres. Ngan punten Gusti, abdi teh berat nyanyanak dosa. Ngan ieu teh abdi teh geuningan dosana teh geuningan ngabunuh orang kampung Bojong mah. Bingung kedah dikamanakeun atawa kudu abdi dipikeun kitu ka Pangandaran ulas teh jauh teuing. Pikeun atuh cenah ka gunung ulah komo leuwih jauh. Pikeun atuh cenah ka wahangan nu deukeut ulah geus we malaikat daripada ayeuna maneh eta beberat mamawa dosa eta dosa pikeun ka jelema nu inggit ti heula memeh ngaji beres.
Cucu tadi geus ngararangtung tare ka mana coba. Ya Allah, ya Rabbana, ya Kang, muarugi hadir kana tempat tolak ilmu maradas demi bakal dimuliakeun ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang salawatan heula siap. Urang salawatan heula siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah mullah ala yasin tawasana bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badriya Allah. Salawatan salatullah Allah Allah ala toha salatullah salamullah ala yasin kamana jalan ka Jogja kadia ya kapali selatan kamana jalan ka surga kadia ya kapangajian. Sholawatan salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin salawe mah doa iman sing tarik atuh salawe mah doa mobil sedan cekna hejo awewe mana yeuna bisa dangdan teu bisa nejo lain cek aing. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin kahilirkeun eta kagirangkeun anak gajah kertarawe kaimpikeun eta kagunamkeun gableg mitoha kaimpi lain cek aing. Salatullah Allah Allah la toha rasulillah. Salatullah ala yasin aritium nati bengket ari bajo nakos lepet nyacalana meracak dahayang katingali. Salatullah salam
toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin ala yasin Allahumma salli wa sallim wa barik. Lanjutkan je. Lanjutkan. Teruskan ya teruskan. Moal bosen moal. Alhamdulillah. Keke orang itu ngelajamna. Tadi teh naik 9.10 pemirsa. Jam 8. Jadi balik deui meureunang. Ayeuna jam 11 mah itu. Yo ceuk naon ayeuna di mana make ayana Muharraman teh. Da meureunnan eueuh di nabina eueuh di rasulna bener teu? Bener teu? Ngan meureunnan eueuh di nabina eueuh di rasulna ge ieu Muharraman ayeuna ayana dina hijrahna Kanjeng Rasul bener teu? Jadi lamun eueuh Kanjeng Rasul moal aya Muharraman leres teu? Di mana pencetusan ayeuna bulan Hijriah? Di mana? Di ayeuna Umar bin Khattab carita. Di mana nyaritakeunana? Sabab bingung ieu Umar bin Khattab ayeuna hayang boga males kana surat-surat di kerajaan nu sejen. Sabab barita aya bulan Kipti, aya bulan Miladi, aya bulan Masehi, tah Islam macan boga Hijriah matakna diriungkeun. Ocek ayeuna Usman teh geus we urang cokot cina bulan Hijriah teh dina kalahiran Kanjeng Rasul ku Umar ditolak. Geus we atuh urang cokot dina Isra Mi'rajna ditolak. Urang cokot atuh dina wafatna ditolak. Cek Ali, Usman, Umar, tong riweuh urang cokot we kana hijrahna Kanjeng Rasul di Mekkah ka Madinah tikakeun ieu Islam tapi ka kampung Bojong bener teu? Laras teu? Laras teu? Matakna kuatkeun akidah teu? Kuatkeun keimanan urang jang naon jang harepan bahwa tentuna tahun nu arek datang lain tambah kabarokahan tapi bakal tambah hancur jang diri urang bener teu? Laras teu? Matakna ubah teu? Dina ayeuna nu tara getol ibadah sing getol ibadah sabab cek Ibnu Athaillah Al-Askandari dina hikam nyarioskeun wa kuntu taliban lil istiqomah wa la kuntu taliban lil karomah tade cek kadeba barudak sadayana sing yakin urang netep kana istiqomah urang ayeuna ngagapai istiqomah sing yakin bakal datang karomah bakal datang kakuasaan Allah min haitsu la yahtasib aya rezeki nu teu disangka-sangka amin. Amin. Matakna kuatkeun keimanan ceuk. Sabab ayeuna loba jelema jadi setan, setanna jadi jelema. Benar teh? Ya Allah, ya Rabbana, jelema ayeuna geus wani ngabid'ah-bid'ahkeun Kang awas ya. Oh, cenah Muharram Allah di nabina. Muharram Allah di dituna. Tak naon teh Muharraman cenah Allah di dituna. Ayeuna sok heuheul kana kitu teh kan. Sok aya tatangga urang kitu manehna. Mau sadar ka mana? Arek Muharraman di mana? Tuh jauh ka Sumedang teh. Tah Muharraman mah di dituna. Sia mah ngaruksak proyek aing nanya ka maneh, maneh iraha di ditu? Mawa naon di ditu? Iraha rek ka ditu deui. Maneh teh jadi malikan. Cuk maneh nanti, Ustaz jadi gitu, bongana siap gitu, mun di gitu-gitu nyantong, gitu, tak aing teresep kanu, matangna ulah orang dia ulah, mani gitu, matangna sing kade cenah kuatkeun keimanan urang, kuatkeun keislaman urang,
jangan ayeuna mempercantik akidah, mempercantik ayeuna kaistiqomahan urang ka Allah pikeun naon teu dina raraga ieu Muharram teh mudah-mudahan atuh ibadah urang, kasayan urang, proposal urang, doa urang sing kaanteur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngartos? Ngartos? Ari geus ngartos mah geus. Kecuali can ngarti can. Can. Atuh percuma seteu dituluykeun oge capek-capek. Ampura Pak. Lain namung lami sapa perjalanan simpuring ka Sukabumi ngabutuhkeun waktu 7 jam. Can enjing simpuring kedah berangkat ke Malaysia kesepuhan. Bade ayeuna ngahadiran acara sami pangaosan ngan ieu mah acarana hitanan si Upin jeung si Ipin. Pokoknya mah enjing simpuring bade lajeng insyaallah doana di orang dia simpuring hayang jadi dulur jeung orang dia tong sungkan-sungkannya cenah siap pami ameng ka Sukabumi ameng heula ka Rorompok siap tong kabeh atuh aing bingung nyuguhanana ya lingi abdi di Desa Cibatu RT 7 RW 3 Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, benua Asia Tenggara. Arti? Nges ditulis ya? Dah mau balikan deui. Doakeun ce dina deungeut ayeuna simpuring keur ngabangun pondok pasantren. Bisi arek orang dia aya nu arek masantrenkeun budak rada jauh datangkeun ka simpuring. Cina di Sumedang mah eueuh pasantren jaksa ngapadeg sia pasantren Sumedang mah leres teu kan? Asal daekna tong tikakeun ayeuna ieu ce urang bebelaan nganter ka SMP ka SMA jang mayaran tapi mana ece nganterkeun ka pangajian osok tara. Udah kicupna ge beda atuh. Nyatanya antarkeun ka Sukabumi nami pondokna pondok pasantren Raudhatul Ta'lim. Nya insyaallah gratis biayana teh. Asal daek ngajina simpuring mah geus bunga. Nya lain ek diantarkeun ku ce rek moal sabodoting tapi budak niatan ngaji geus luar biasa di zaman ayeuna. Leres teu? Leres teu? Luar biasa jadi gratiskeun. Komo aya yatimah kusimpuring ka aya Jumat berkah di Pasihan 120.000 saminggu sakali dina poe Jumaah. Nya mun aya budak yatim anterkeun ka ditu komo inung nangorakeun. Sakalian. Ya. Bayana teh nya sing nyaah nya ceuk sing cin bisi Allah ngaburu ngakiamatkeun urang bisi ieu nyawa pisah jeung raga urang matakna mempeng aya kasempatan omekeun teh ayeuna pikeun menjunjung ayeuna masa depan leuwih indah ku ayeuna agama Islam anu rahmatan lil alamin. Amin wal hidayah walakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.